Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama? Alhamdulillahnya lamun sadayana darama mah. Para siswa-siswi sadayana, alhamdulillah urang teh sapat pangdeui dina pangajaran bahasa Sunda dina lowongan dinten ayeuna. Sateuacan ngawitan diajar, hayu urang ngadoa sasarengan supados pengajaran dina lowongan dinten ayeuna lumangsung kalawan lancar. Mangga ngadoa dipimpin ku KM kelas. Anu salajengna ku ibu urang absen heula nya. Sateuacan medar kana materi pangajaran dinten ayeuna, ibu bade ngajelaskeun heula naon sih tujuan pangajaran dina dinten ayeuna. Tujuan pengajaran dina dinten ayeuna nyaeta siswa bisa ngaidentifikasi kana jenis jeung variasi kaulinan barudak kalawan bener. Tah, ibu yang ngurus heula ye. Minggu kamari apes diajar naon? Laras pisan mingguan kamari urang diajar ngeunaan pagunman. Tah, dinten ayeuna mah urang bakal diajar ngeunaan kaulinan barudak. Tah, ibu yang ngurus dieu. Sateuacan ibu medar ngeunaan kaulinan barudak. Aya nu terang teu naon sih ari kaulinan barudak teh? Laras pisan nembe anu tos disebutkeun ku Sani jeung ku Dita. Jadi, kaulinan barudak teh nyaeta kamonesan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina waktu anu kosong. Tah, di dieu oge aya rupa-rupa kaulinan barudak. Nah, rupa-rupa kaulinan barudak kabagi jadi sababaraha hiji. Di antarana nu kahiji aya kaulinan barudak nu bisa dilakukeun ku sorangan, nu kadua aya kaulinan barudak nu bisa dilakukeun ku duaan, nu katilu aya kaulinan barudak nu bisa dilakukeun ku lobaan. Terus aya kaulinan barudak anu dipasing-basing lumasar anu ngalakukeunna. Di antarana nu kahiji aya kaulinan barudak anu khusus budak awewe, nu kadua aya kaulinan barudak khusus budak lalaki, nu katilu aya kaulinan barudak anu dilakukeun ku budak lalaki jeung awewe. Tah, lamun nilik kana prak-prakanana, kaulinan barudak teh aya dua rupa. Di antarana kahiji aya kaulinan barudak nu kaasup kana olahraga tradisional. Nu kadua aya kaulinan barudak anu leuwih deukeut kana kesenian. Tah, lamun kaulinan barudak anu mangrupa kana kesenian anu deukeut kana kesenian biasana eta diwuwuhan ku kakawihan. Tah, ibu bade nampilkeun sababaraha contoh kaulinan barudak. Mangga ku saderek sadaya tingali PPT-na. Anu kahiji aya contoh gambar kaulinan barudak oray-orayan, anu kadua aya contoh gambar kaulinan barudak congklak, anu katilu aya contoh gambar kaulinan barudak gatrik. Mangga tingali wae gambar-gambarna. Alhamdulillah materi pangajaran dina dinten ayeuna parantos beres. Tah, nu salajengna ibu bade ngayakeun games. Tah, gamesna nyaeta ibu di dieu gaduh dua kartu. Ieu nu hiji aya kartu soal. Nu ieu hiji deui nyata aya kartu jawaban. Tah, cara main gamesna nyaeta anu kahiji ibu bakal ngocok heula antara kartu jawaban jeung kartu soal. Tah, kartu jawaban jeung kartu soal eta teh dihijikeun terus ku ibu kocok. Nu kadua, ibu bakal ngabagi ka unggal jalmi, sajalmi sakartu. Nu katilu saderek milarian jawaban atau pertanyaan anu sami
anu cocok jeung kartu anu dicepeng ku saderek. Nu kaopat saderek, lamun saderek entos cocok gitu antara kartu pertanyaan jeung kartu jawabanana, mangga storkeun ka ibu, mungkin bakal kenging poin. Terus nu kalima, lamun poinna alit ku ibu bakal dipasihan hukuman. Nu kagenep, durasi waktu main gamesna nyaeta 5 menit. Anu katujuh, ieu permainan atau games bakal dilaksanakeun 5 kali. Urang kawitan wae nya permainanna. Alhamdulillah gamesna antos rengsenya. Kumaha rame? Rame atuhnya. Tah di dieu ibu gaduh sababaraha urang anu poinna alit. Di antarana kahiji aya Windy, kadua aya Gaga, katilu aya Adit, kaopat aya Gugun. Tah kangge hukumanna mangga pilih. Nu kahiji mangga saderek ngajelaskeun materi anu tos dipedat dina dinten ayeuna. Nu kadua saderek ngahaleuang. Nu katilu saderek ngajelaskeun deui materi minggon kamari. Mangga kaparayun ka anu tos disebutkeun ku Ibu Nbe. Kacindekan tina lawungan dinten ayeuna ditilik tina hasil games anu entos lumangsung nembe kelas 7A entos maham karena pengajaran anu nembe ku ibu entos didugikeun. Tah ibu gaduh pancen kangge saderek. Tah pancen ieu kangge minggon paeun nya. Nu kahiji pek saderek pilarian jenis-jenis kaulinan barudak anu aya di lembur saderek sewang-sewangan. Nu kadua pek praktekeun jenis kaulinan barudak anu aya di lembur sewang-sewangan. Tuluy mungkin videokeun eta praktekna nya, praktek kaulinan barudakna. Para siswa-siswi sadayana sakitu wae pangajaran dina lawungan dinten ayeuna. Mugia materi anu ku ibu tos didugikeun tiasa dipikahartos. Hapunten bilihna seueur kalepatan. Hatur nuhun, urang tutup wae ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.